Lama. Ini sareng ya bikus. Nya sok dia. Cari kelak. Punten aya ngawageunya. Punten ngobrol gitu. Rencangan teh. Ben naon ah? Rencangan Punten teh, itu dah. Kamari teh. Ya kan menuju musimna Facebook enak teh mulai. Oh, nya kumaha? Monet. Dolar seueur gitu nya nguping teh sanes teh. Kieu Teh mongkeun gara Facebook na mana? kieu itu. Abi teh ieu ngandamel FB Pro. Cik ningal dashboardna. FB Pro tapi ngandamel konten nu ngalinten tapi teu di monet-monet wae. Kumaha eta teh? Atuh pantesan. Komentarna gitu ieu mah teu dibalesan deui jangkauanna ku 10 siki. Bae di monet kumaha ari kontenna konten Tapi kan naon? eta nu followerna seueur. Ya, 5.000 follower mah tiasa 5.000. saling interaksi, saling sub gitu. Follow-followan. Ari ieu mah kontenna naon kieu ngejentul curug. Da moal naik-naik curug kitu mah. Kudu aya percakapan, jadi masuk kana kamera kieu minimal atuh. Salam interaksi naon, ari kur konten tuh amat cenah hiji-hijina ieu konten ieu curug 5 detik. Nu ieu jempol suku 5 detik sanes berarti kedah ngupload naon teh konsisten dina ngupload gitu kudu aya konsepna. Aya bintang-bintang nu gitu kumaha? Ya di bintang mah tiasa naik wae eta mah kumaha umurna Facebook. Kadang kumaha follower enak Facebook teh selami mah naik bintang wae eta mah kan cuman ai dina real jeung instream mah benten deui ya. Jadi kieu nu namina konsisten teh lain berarti kedah ngupload 10 konten segala di-upload teh kitu kudu aya konsepna. Modela dagang jamu nya. Tah dina dagang eta teh ulah dihijikeun jeung kacang jeung sayuran. Jadi teh konsisten teh mah mana nu bade bisnis teh. Ieukeun nu ditimbulkeun di nu konten Nya model nu bieu anu Facebook ae teh nya. Anu awal ku abi ditinggal dengan dina kontenna. Curug dikitukeun 5 detik. Tuh nu kaduana jempol. Nu katiluna ningan naon teh gelas jeung kopi. Sanes berarti kedah ngupload 10 konten sehari teh sagala diupload henteu kedah. Tapi da anu nonton lagi lumayan nih teh. Mana? Iya teh. Tapi viewerna mah seueur aya teh. Mun teu di monet-monet wae abi tos kanu 5 bulan ieu teh. Nya ca abdi ge kontenna kedah anu bikin kahibur si penonton terus tong aya pelanggaran tong aya naon ari eta maksudna naon ngonten curug kungkul Akan konsisten anu penting mah dinten aya konten. kesalahanna eta urang-urang teh konsisten ngupload 10 kontennya ditinggal-tingali teh keur dahar di konten nu keur ulin na motor keur ulin di konten naon teu konsisten jadi mun hiji mah mun arek jadi tukang tamal ban ulik dina tamal ban ngacailan bahan batur rupanya dikunting sama diganti bana eta we seputar tamal ban tah engke tos di monet mah bebas di konten naon. Jadi nu keseharian Lamun didinya urang kudu ditek-tek berarti bos. Ieu mah curug di ge adinanya aneh. Curug kitu unggul. nanti lamun curug di dia isuk di dia gitu curugna gitu. Atuh batur ge kan itu konten naon cenah gitu. Bakal kahibur bakal aya elmuna teh kan dina konten teh seueur Jadi eueusian gitu, jadi untuk eueusian. komedi hungkul aya tutorial mebel, tutorial lasan, bengkel naon mah curug bieu mah hiji ningan kadua kalina bitana naon jempol nu katilunan gelas jeung kopi. Ini ya curugna, curug Ari atlet. anu tos di monet tos kenging naon wae ana teh. Nya mah tak abi ge bingung teh aya padamelan ieu kemang ngurus kemang kieu. Alhamdulillah ari akun mah tos Tai tiraha. Tos Tiraha lah, Facebookan we teh. Mah 3 bulan. 3 bulan. Heeh. Nah, mun digancang mah aing genep bulan teu acan ya mah jadi gancang saya. Aya nyukeun resepna lah misi. Boga wawuhan Pan si Facebook. Meta teh tante abi teh. Meta teh. Tante. Gitu. Ngan intina mah ulah segala di-upload dalin kesalahanna eta nya ieu mah hitung sami belajar we nya. Konsisten sapoe cenah. Aya nya cek suhu dengan 10 poe. 10 konten. Lain berarti segala di-upload lain kudu temana teh bener mun rek komedi, mun rek tutorial
mebelan tutorial gitu lain abi so apa da emang eta nu ieuna gitu nya kan abg kemarin teh ninggala teh nya kantenan cenah nu kantor sumping cenah panarosan cenah coba ka Yobigus cenah kan follower atau seueur nonton seueur tah nya ieu mah nya resep meremen landong teh mah lain kumaha berarti kangge. nabi pananyaan suruh jeung dukun Bisi, Facebook bisi. Jadi pananyaan pananyaan. beres mah ka kawali ka si Abah J kata guru gitu. Ya abi mah kur sebatas aya sabaraha akun tos 3 akun. Tos di monet Sadayana. sadayana. Monet sadayana mah tak nyase we. Alhamdulillah. alhamdulillah Tidak amat tinggal nyair gitu. Ya anger we. cerik ke berenanya Kecrik. Tak ieu ge abi teh cek batur mah cenah. Kanu icaran Naon kemang. cenah pirage dagang kemang geus kabeli BMW Mercy. Padahal mah kesal atuh da kumaha sok penting teh nyebor yang ngomong ieu sok aya hileud ban naon di. Aguntingan we nya. Metak konsisten 10 sehari minimal 5 konten uploadkeun tapi nu kedah bertema mun enak kan tentang makan we heula sacan di monet matong wakarendem jadi kesalahan teh eta bieu ku abi ningali konten apa curug kungkul tuh jempol gelas jeung kopi nah ngupload we moal ka monet gitu. Jadi lamun aya algoritma na kumaha tuh nu Nya ngacapruk bieu ge jangkauan 10 ari saling komen pi ka 1000 berarti eta mah di lalajuan di niti dipaksa deui saling tonton gitu lain teu sa alur aya reel jeung eta jeung naon instream stream teh kumaha eta teh nyari reel mah video pendek gitu anu berbasis 90 detik atau 60 detik ari instream mah di atas 3 menit gitu. eta nguploadna dibarengkeun atuh reel kudu malam malam jadi kudu jam-jaman bisa ya jam-jam bebas anu we tentu. ngupload mah nya biasa we atuh Minimal sapoe aya gitu. nya aya berarti beres lohor rugi kasorengan tong renyem teuing sajam sakali ngupload gitu Jadi ulah spam gitu intinya namanya. da sami nu abi can monet oh sami ngacuan abi ge ieu we cek batur konsisten teh cenah kedah nu aya temana judulna lah urang ge mun rek nyin skripsi teh kudu berjudul atuh nya geus kitu deui Oh ya memang yang ngadangu we di luar cenah nanti akun Yobigus mah cenah geus di monet cenah. Wah senang. tina kontenna kana Kontenna ngomong-ngomong we monet cenah toh ieu hasilna kieu jadi abi teh ka dieu jeung rerencangan teh. Jadi urang muguhkeun we cik urang teh ka kana namina Yobigus nu urang mana ada panisan. panisan Jadi meh ieu cik teh urang minta resepna lah lamun eta mah. Bukan we aya jampe-jampena Nah, atuh gitu. meureunna bisi dibarengannya aya ku jampe-jampena mah gitu. cek abi mah duaan ieu pantes nama gogorowokan mah penting korowok upload ge ngoro eta di konsisten bangsa atuh Bar di abi teh bangsa keluarga meureun teh diusir meureun Ah, di tenggelan. Sok. Sangka nu gelo doaan meureun. Piraku nu kudu penting ngadamel konten gitu. konsisten ya ngahibur batur kembae nu dirugikeun mah tetangga ge udang tapi nu penonton Facebook terhibur ku kontenna gitu ya atuh ngerokok Hmm? dirokok ngerokok ya abi mah oh Kok cenah teh Cok terus lo- ngomongnya. ya, Terus bisa ngomongnya ngerokok, tuh. itu. Ternyata seliren aku mah. Seliren. Bareureuh. Oh. akuna Oh, bareureuh. sok ya bare ngonten mah ida sok lagi Kamana? ngonten ku abi sok we